Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sampurasun baraya. Hatur nuhun kakaila di episode 4 tos nyanggakeun kasim kuring kanggo neraskeun carita episode 5. Sataacan kacaritana tepangkeun wasta abdi Syalala Luffy kelas 12 MIPA 4 absen 33 SMA Negeri 2 Bandung. Baraya teu kedah lami-lami deui. Hayu urang langsung weh ka caritana. Ngarasa ditangtang jeung dihina basa, kokolot lembur buru-buru nyabut nyere. Tangka dugang-duging jeung boborot kesang. Boro-boro kacabut, teu ongget-ongget acan. Akhirna mah kokolot lembur boboleh. Kabeh anu narenjokeun ngarasa panasaran. Pang-pang namah lalaki anu jak-jak waringkas. Saurang-saurang maju rek nyabut nyere. Hasilna sarua jungna enggeus-enggeus. Eueuh anu bisa nyabut nyere. Malah loba anu kawiwirangan. Aya anu nepi ka dut-dut hitut, aya anu nepi ka wer-wer kiih. Teu saeutik anu ngajengkang beak tanaga. Kabeh sapangeus lembur ting haruleng. Kumaha carana nyabut eta nyere? Sabab lamun eueuh nu bisa nyabut, kabeh bakal karugian. Daging jeung sakabeh kadaharan anu diajangkeun keur Sidekah Bumi kudu dipasrahkeun ka budak buncir. Atuh meureun moal jadi Sidekah Bumi teh. Keur ting haruleng kitu, torojol aya jajaka jangkung badag, kawentar tukang gelut tukang jogol. Tong boronong jogol jeung jelema, dalah jogol jeung banteng oge, can kabejakeun kungsi kawiwirangan. Dagal digieu jeung bedegul, pepeuteyanana oge beberihalan, bitisna deui babalimbingan. Nenjo jajaka anu anyar datang, kabeh sapangeus lembur surak. Surak bakan tiku bungah. Pangrasana bakal aya anu bisa ngajait tina karurugian jeung wiwirang. Piraku cenah jelema salembur bisa kadeseh ku budak buncir hiji. Eta jajaka anu anyar datang teh anu keur mejehna buta tulang buta daging. Terus singkil bari rada gumaset. Boga rasa pangbedasna pangrongkahna. Pek nyebut nyere hareupeun budak buncir. Sakali, dua kali, nepi ka puluhan kalina nyere angger teu bisa kacabut. Tungtungna weleh bae teu sanggup, tanagana geus meh beak. Kabeh jelema ting haruleng deui. Tuluy ting harewos jeung pada baturna. Neangan akal satekah polah, sangkan henteu kudu nedunan janji, wantuning kabeh pangeusi lembur teh jelema korek jeung kawentar tukang licik. Maranehna embung karoroncodan, daging jeung sakabeh kadaharanana kapimilik ku batur nyaeta ku budak buncir. Nah, eta teh carita di episode 5. Baraya pasti penasaran keneh kumaha sih carita selanjutna. Terus sudangukeun cerita episode terakhir ya, anu bakal dilanjutkeun ku Muhammad Akram. Hatur nuhun baraya nu tos ngadangukeun episode 5 ieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya.